Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addibu awladakum fa innahum makhluquna bighairi makhluqin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subqi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Al-Mukarram pengatur waktu penata acara nu kusimpuring devi hormat wabil khusus sahibul bait kersana Bapak Abdullah, Bapak Dedi Rahmat sareng Ibu Idarmiana nu jadi wasilah hakikat izin Allah, wasilah sababiyah simkuring hadir atas undangan anjeunana dina raraga syukuran kana nikmat Allah anu dikaitkeun sareng walimatul khitan anu diisi ieu kegiatanana ku pangaosan pangajian. Sanes teu mampuheun Kang Dedi ngondang Ayu Ting Ting artis ibu kota. Sanes teu mampuheun Kang Dedi ngondang Jaipong semalam suntuk, pasti mampuheun. Ngan Kang Dedi ngayakeun pangaosan hayang boga harga di hadapan Allah. Makanya diayakeun pangaosan. Sabab pangaosan tina kalimat pangaos. Ari pangaos teh naon? Harga. Disebut deui pangajian tina kalimat pangajen. Naon ari pangajen teh? Harga. Makana pantes aya keterangan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim silaturahmi jeung para ulama, para asatid, para kiai jeung jamaah uihna kenging ilmu, kenging nasihat, kenging doa, maka jaminanana eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin semangat, mantog henteu. Aya bahasa mantog di dieu. Amal kudu nama karak amin. Majelis taklim gigireun ieu mah pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu. Salaki ece eta teh. Beda ieu kiceupna barareda ieu. Lah di imah ge kadenge ieu Asep sanes masalah ku ngadengena. Nu jadi harga aya perjuangan jeung pengorbanan urang. Perjuanganana naon daek ngalengkah ka majelis taklim ngariung jeung jamaah jeung ulama jeung kiai.
pengorbananana naon rela ninggalkeun sadayana nu dipikaresep di jero imah rela ditinggalkeun ngabelaan heula ngaji balik di pengajian bakal boga harga di hadapan Allah tah eta amin. Tapi ieu mah khusus yang bapak-bapak sabab hese diajak ke pengajian anak. Ay ibu-ibu mah kudu dibahas paling kompak paling semangat ibu-ibu. Lain muji hareupeunana Pak, maaf, sorry Pak, sorry. Lain muji hareupeun ibu-ibu memang kenyataanana. Ibu-ibu teh sanes pengangguran di imah loba pagawean isuk-isuk aya rutinan minggonan ditinggalkeun heula pagawean ngabelaan heula ngaji. Leres Bu? Seusehan manumpuk keneh angkewe nyeuseuh teh balik ngaji aya nu kitu aya. Bahkan aya nu nekat ka pengajian mah moal seusehan arek naon sia teh mumun ek nyeuseum kiai meureunna mantap kuring di Cikampek lamun ngayakeun pengajian rutinan tara loba ngondang bapak-bapak tara nyaah undangan disebarkeun 100 nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk mending ngondang ibu-ibu teu nyaah undangan ka ibu-ibu mah cukup 5 undangan ka 5 majelis taklim nu datang 500 tah hebatna ibu-ibu Pak ngan olok kejo teu kaop ningali kadaharan meni saseak leungit jeung piring-piringna leungit awewe tah mun nyuguhan bapak-bapak awet cau jeruk awet bapak-bapak mah kararieu eta modus eta teh nempo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok pariksana calanana aya cau menang mesek cauna ge cicing nini kos nu ngarti wae ibu-ibu mah paling hebat di mana-mana pengajian isuk aya pengajian lohor aya pengajian peuting aya bae Masya Allah tak ulah macam-macam ka awewe hei lalaki dengekeun pangrajinna ibu-ibu ngaji rutinan geus teu ditinggalkeun muludan rajaban pinuh ku ibu-ibu kan capek mana ting ilmu geus numpuk eta di ibu-ibu bawanin ku numpuk nu inget hiji-hiji acan rag-rag di jalan meureunna eta ilmu aduh sing baranjang ieu ibu amin ya Allah ya Rabbal ya tuh jujur Pak lain muji ka ibu-ibu memang urang ge di Indonesia sadar mah hirup numpang di ibu-ibu urang teh hirup teh cicing ulah ka mana-mana mikirna geura ngeres pikiranana cicing urang mah lalaki numpang di ibu-ibu atuh heueuh pan urang teh di Indonesia teh panu ibu-ibu disebut lagi ibu pertiwi lain bapak pertiwi berarti Indonesia nu ibu-ibu lain nu bapak-bapak lain Jakarta nu ibu-ibu maka disebut ibu kota leres teh lain abah kota tapi kadaharan beak ku ibu-ibu aya buras aya bugis ibu deui wae bubur ibu bakso mbak berarti awewe na lain maso bakmi mbah leres teh nepi ka dina awak beak ku ibu-ibu indung suku tuh disebutna indung lain bapak suku bitis ibi bujur ibu ceuli ece mata emak nu awewe kabeh buuk ibu beak ku ibu-ibu tak paling kompak di mana-mana pantas aya penelitian di dunia manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu sakumaha gagahna bapak-bapak sorry lewat ibu-ibu paling berani mana buktina Asep awewe paling berani di dunia hiji bukti awewe paling berani nuka hiji awewe wani yang hareupan maut nu paling wanian yang hareupan maut ibu-ibu punten ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali naruhkeun nyawa leres teh
kok disebut berani? Berani buktina naon? Eueuh nu kapok orok karak ngorondang inuna geus olap deui kunaon ece kalepasan beuki si eta mah. Dua, ibu-ibu paling berani bukti nu kadua ibu-ibu wani ngahutang. Nu paling wanian ngiridit ibu-ibu unggal poe nu nagih teh ngabring ih dak wajar awewe mah lempang nage lambat atuh nu mimiti tiung nepi ka sendal pancan lalunas eta teh. Oh itu geura teu sadar ho ngomongkeun tiung batur tiung maeh nage can lunas tiap mulut ganti seragam. Nu katilu ibu-ibu paling berani bukti nu katilu ibu-ibu wani nyarekan nu dagang pangwanian-wanian anak ngambek kanu dagang ibu-ibu. Bapak-bapak rek dahar aya sangu sapiring teh aya lauk nu dagang chicken ayam mang chicken baraha paha 5.000 Kang 4.000 nya tuh bisa Kang 5.000 bumbuna crispy spesial. Lalaki mah mikir keun bae mahal ge dibeli nu penting bisa dahar ayeuna daripada ngudag-ngudag heula hayam encan mencitna encan ngulugna ngadudutan buluna ngagorengna leuleus geus mang 5.000 jadi bungkus simple. Bapak-bapak mah rasional beda jeung ibu-ibu sok lamun nawar sehingga make speaker mang chicken sabaraha 5.000 aco 5.000 coy eta lamun geus ngagoakna masyaallah tibang daging hayam segede pelok meni mahal-mahal teuing yeuh nyokot kauntuan teh meni loba-loba teuing di situ ge kamari 3.000 ngahuleng tukang chicken 100 ibu-ibu nu balanja model kieu bangkrut aing tukang chicken era pas jeung awewe di jalan geus lah jang euceum mah heug bae 3.000 bungkus tah jeung rodana hakan sakalian kesel tukang chicken aya ibu-ibu nu sok nyarekan kanu dagang tuh da lain hoak nyata ieu mah asli. Hadirin hadirat rahimakumullah taswidi. Jadi Kang Dedi Rahmat ieu teh hayang boga harga di hadapan Allah. Pikeun mencapaina meureunana loba perjuanganana jeung pengorbananana. Perjuanganna mah dua hayang menang ridho Allah jeung hayang menang syafaat Rasulullah. Disusul ku pengorbanan naon pengorbananana harta tenaga pikiran dibungkus eta pengorbanan ku naon ku bungkusan anu mulia nyaeta pengajian pangaosan. Mudah-mudahan doakeun ya Kang Dedi anu keur usaha aya dina kemunduran usahana mudah-mudahan sing ditaekeun deui ku Allah usahana dagangna mudah-mudahan sing diberkahkeun deui ku Allah atau pala putra-putrana mudah-mudahan sadayana khusus pada dihitan sing diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun zahir batin dijadikeun murang kalih anu saleh salehah anu mampu ngangkat derajat sepuh-sepuhna dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus para alimul ulama para kiai para asatidz guru-guru sim kuring nu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu kalintang ku sim kuring dipi hormat. Mudah-mudahan doakeun para ulama para kiai doakeun Bu sing paranjang yuswana sing semangat aya ngadoakeun kiai teh amin atuh sing anu benci ka kiai teh doakeun para ustad para kiai sing diparanjangkeun yuswana sing ditambi-tambi sehat wal afiat tambi-tambi barokah ilmuna tambi-tambi milik rezekina tambi-tambi istrina punten Bu teu kudu riweuh antara ya dan tidak ya amin tidak diem teu kudu riweuh. Bapak-bapak setuju? Setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti. Keun doa terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini nu penting para ulama para kiai para asatidz panjang umur sehat walafiat berkah ilmuna berkah rizkina dipaparinan turunan anu saleh terus salihah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuangan amin ya Allah ya rabbal alamin.
aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami Gusim kuring dipihormat, hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun bang orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah tetap curahkan ke hariban junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para dzurriyyah-dzurriyyahnya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, para pengikutnya, khusus kita ngadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khitan teh ibadah. Naon cenah Ibu? Ibadah. Ngan cek barudak santri di kampung Cangkuang, Cungkuang, Cangkuang apa Cungkuang? Ya sesat ya. Di kampung Cangkuang ibadah kabagi 3 kategori cenah. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, 2 aya ibadah dibarengan ku nikmat, 3 aya ibadah dibarengan ku nyeri. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon? Ibadah haji umroh capek sabab ibadah fisik. Tawaf ngurilingan Ka'bah fisik sampai anu 1,5 jam, anu 2 jam eta tawaf. Encan mayunan sa'i Safa Marwah 400 meter bolak-balik 7 balik, berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki Safa Marwah fisik. Bahkan taruhannya nyawa. Teu saeutik nu wafat jemaah haji, jemaah umroh sababiah teu kuat fisik. Ongkosna mahal. Tapi aneh naon? Teu aya nu kapok. Uih teu itu make hayang ka ditu deui. Komo nu teu acan. Hayang kadar itu geus daftarna rek saha nu mawa atuh sarua jeung melak lamun eta mah kunaon ece melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali deka botak lenang moal hasil melak lamun daftar deuh raos nyarios mah daftar pan make duit Asep ece mah jeung akang teu boga duitna aya nu daftar heula gratis ka saha kanu gaduh Mekah Madinah saha Allah iraha daftarna tiap beres salat sok coba sing rajin nu gaduh Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar geuning kabuktian seueur jelema beunghar teu mampu teu berangkat sawah lega hektaran duit ratusan juta mobil mewah imah gedong diajak ke Mekah engke wae maut ngejemput manten teu aya nasib leres teu tapi teh salit kajantenan jalma lieu eueuh ragap teu aya dahar isuk ente sore cek paribasa sangsara dipandang tatangga seueur kajantenan bisa umrah bisa haji di mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun dan boga Mekah Madinah Allah peda diongkosan ku tatanggana syariat eta mah hakikatan nasib anu kuat bisa berangkat kan pedah balik ti Mekahna diledek ku tatanggana tuh haji kosasih naon ongkosna dikasih ta jelema usil model kitu ih amit-amit nu belah ditu mah haji wahyu naon sawahna payu mehna mah ka Mekah ongkosna tina ngajual sawah atuh kan bae sawah manehna ieu lain sawah sia pusing jelema kitu usil teu puguh mun itu Haji Mansur cenah naon halamanna digusur pelebaran jalan tidinya duitna mun itu Haji Tower maksudna naon mehna mah Kang Haji ongkos ka Mekahna ngajual kebon dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim sirik teu pararuguh jelema gitu teh kuring teu habis pikir ka jelema nu usil model kitu kumaha lamun jelema bisa nasib ka Mekah ongkosna menang ngumpulkeun tina ladang ngajualan pupuk kandang piraku balik ti Mekah jadi haji tai ulah kitu ka batur teh coba teh aya diajar melak cabe ameh jadi cabe diajar melak hade ameh jadi had batur bunga urang milu bung siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya mas syirikna teu pararuguh
hayang nasib gitu, hayang ka Mekah ka Madinah, hayang ziarah ka Rasulullah, hayang heulakeun daftar ka Allah nu gaduh Mekah Madinahna gratis. Iraha tiap beres salat ayeuna mah hirup rumah sama si kana butuh ku Allah, atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang mah siga nu teu butuh ku Allah tara barang penta ka Allah, boro-boro menta sorangan dipangmentakeun ku imam di masjid meuni hese neangan peserta amin. Di Cikampek mah kitu wiridan ge tara aya miluan aya di dieu putih dia mimitina masuk aneh. Ya Allah sing barang penta, Allah mah teu bosen dipenta, Allah teu bosen dipen, justru Allah mah resep dipentaan ku hambana. Ngan tibalik urang nu sok bosen menta wiridan numpuk eta amalan dina kertas ngagoler dina tas, menang menta ti kiai dikumpul-kumpul wiridan dibaraca mah henteu, nu nyelapna dompet wae aya nepi ka lecek hurufna ge leungit, sakalina butuh rek maca salah maca da hurufna leungit, kuduna marojak tanah marojok calana. Cing atuh sing rajin barang penter ka Gusti komo mentana tengah peuting batur saret tibra urang hudang mentana bari ceurik bejana lamun barang penta bari ceurik sok tereh diijabah. Budak menta duit ka indungna mah jajan tah 3.000 isuk-isuk berang-berang deui mah jajan nu tadi ka mana seep tah 3.000 sore mah naon jajan deui emang mah pabrik duit pan sok aya kesel na indung bener teh. Tapi geus ningali budak ceurik gogoleran gara-gara teu dibere tega teh indung tah teu tega ningali budakna ceurik gogoleran ngodok deui kantong geus gandeng ngerakeun ih jajan dibere gara-gara naon sok coba tengah wengi abdas amparkeun sajadah keluarga sarare tatangga sarare tibra urang curhat ka Allah bari nangis piraku teu diijabah. Hebat teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak jang hudang naon sih mangadu teu bisa ceurik kumaha tuh buka panto kamar marek nyelapkeun jempol suku indung suku selapkeun panto sok bantingkeun jang goblok cek malaikat aing moal kajebak eta mah ceurik lain inget kana dosa cokor bareuh kagencet panto. Astagfirullahaladzim. Hayang nasib hayang sing rajin daftar di payun ka Gusti Allah nu gadah Mekah Madinah teh Gusti tiasa ngarasakeun nikmatna ibadah capek taruhanna nyawa ongkosna mahal ibadah haji umroh tapi anehna naon teh aya nu kapok atuh nu nemean makin entong nu nemean nu sering ka ditu asal ningali Masjidil Haram geus nyurujud cai soca naon sababna dilebet aya Ka'bah begitu ningali rep Ka'bah aya payunan urang biasana na foto na TV ieu aya hareupeun nyurujud deui cai soca banjir naon sababna izin ku Allah da urang cicing dina kasombongan hirup sok ke di lemur mah asa pang sombongna bisa sombong jelema ku ilmu bisa asa impang nyahona ka batur nganggap sepele lah sia budak kamari sore nyaho naon akang ya akang kang sadar masing-masing punya kekurangan leres sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima bener teu sok di Mekah tuh loba ulama leuwih masyhur leuwih luhur ilmuna leres runtuh di hareupeun Ka'bah urang kasombongan ilmu urang teh aya nanaonan bisa sombong jelema ku jabatan bisa asa impang luhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap sadar moal disebut pemimpin lamun teu aya rakyat nu dihandap leres teu atuh lamun teu aya rakyat rek mararingpin saha di luhur rek mimpin cucunguk sadar bisa ka luhur teh dianterkeun ku Nuhan makana sing sadar ketika cicing di luhur sing inget kanu dihan sabab dihandap mah jadi kadi